wa ma arsalna fi qaryatin min nabi illa akhadna ahlaha bil ba'sa illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadharra'un. Wallahu a'lamu bimaradi wa ma arsalna lan larana ngutus susun agung pikaryatin ing dalam nagara min nabiin ing nabi suji pakadzabuhu maka nagarakeun ya qaryahu ing nabi illa akhadna angin ngalep ingsun sadaya illa akhadna angin nyiksa ingsun agung akhadna tegese nyiksa ingsun agung ahla ing ahli qaryah bil ba'sa'i kalawan kapakiran kasusahan syiddatil fakri tegese saged fakir wad-dharra'i lan kamadaratan al-maradi tegese gering la'allahum manawa ya qarya yadra'una iku kang DPDP ya qarya kabeh tadallaluna tegese narima hina ya qarya kabeh payu binuna maka ngimankeun ya qarya kabeh maksudna ahlu majaz mursa majaz bil halbi summa baddalna makana sayyiatil hasanata dharra summa baddalna makana sayyiatil hasanata ta'afu wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون والله alam bimarad summa badalla kari-kari ngagentiakeun isun agung autaina tegese ngawekeun isun agung mubin qarya makana sayating panggonan al azabi tegese siksa al hasanata ing kebecikan al gina wasiata tegese kasugihan lan sehat Ata'afu malah-malake ya qarya kabeh kasaru tegesake ya qarya kabeh wa qul nucap ya qarya kabeh kufran nikmati kena ala kufur kadua nikmat ngucap-ngucap ila padukan masabana temen ngenani pirang-pirang bapa ingsun sadaya ad-dharra wa pakamadaratan wasraulan kasenangan kamamasana kaya oleh ngenani ya kaya bayang kang ngenani ya mana ingsun sadaya wa hadhi adatu darilan utawi ikilah iki dharra wa sarama iku adat zaman walaysat diukubatin lan orana ya dharra lan sarama iku tetep kalawan siksaan minallahi saking Allah pakunu maka ana sira kabeh alama antum alaih iku tetep ingat sebarang kang utawi sira kabeh iku tetep ingat magala ta'ala ngadawa Allah ta'ala fa'akhadna ing lepat ba'akhadna maka nyiksa isun aku muing qarya bil azabi kalawan siksa bagtatan ale kaget pajatan tegese kaget wa hum la yasurun ale utawi ya qarya kabeh iku la yasurun warana waruh ya qarya kabeh yakti maji'i qablahu kalawan waktu tumekane ya azab ing dalam sadurunge maji Gusti Allah sabada nyaritakeun tentang kisah-kisah umat nu baheula nu dikiriman para rasul ku Gusti Allah terus umatna kufur terhadap rasul-rasul ngabohongkeun teu percaya ka para rasul ku Gusti Allah umat nu ngabohongkeun ka para rasul tersebut disiksa ku Gusti Allah. Umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun taneuhna ka handap datang ka kuari sing golotrok di neraka. Umat Kangjeng Nabi Soleh kitu ken umat Kangjeng Nabi
Yunus, Kangjeng Nabi Musa, terus nu kamari dicaritakeun ku Gusti Allah. Besi pajar bahwa setelah umat-umat nu baheula dikiriman Rasul teh tamajang umat nu baheula be nu kuari mah moal kitu. Besi boga anggapan bahwa siksa datang teh ka umat-umat nu baheula sabada umat Kangjeng Nabi mah geus moal aya siksa ka dieuna mah. Maka Gusti Allah ngajelaskeun secara keseluruhan. Masyaallah. Cik Gusti Allah, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha wallahu alamu bimuradi tepati ngutus kaula nu agung ka hiji nagara. Diutus seorang nabi, kemudian nabi nu diutus ka negara tersebut teh dibarohongkeun ku umat-umatna. Tepati kaula ngutus seorang nabi ka negara, kemudian dibohongkeun ku umatna illa akhadna, kecuali ku kaula disiksa ahlina. Asal kula ngutus rasul ka hiji negara dibohongkeun ku ahlina, teu percaya ka utusan kaula ku kaula, umat tersebut teh disiksa. Nah, eta teh terus berlanjut datang ka kuari disiksana ku Gusti Allah nu baheula teh hiji bil basa'i asyiddatil faqri, kesempitan, kesusahan, sangat susah. Wadarra'i, jeung penderitaan gering. Baheula teh kararitu. Ketika hiji manusia, hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkeun seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna dirinya teu percaya ka nabi tersebut, inkar ku Gusti Allah, selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hese. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia, la'allahum yatadarra'un, la'allahum yadarra'un. Dibere susah ku Gusti Allah, dibere gering manusia, maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu tah heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere gering, maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda, urang mun nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, emak urang baheula, ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut, geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya didahar kunyana. Kunaon eta? Lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana. Susah.
kabladina terus kaleuweung diteangan ku nyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag dicabut dibawa ka imah terus dipasian terus dikulub golotrok di dahar di kalapaan caknya langeun aya da tanggana nu nurutan fajar suag ku nyana horeng badur mabok nyana eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan zaman nenek moyang urang baheula. Jadi geunah bejana sagala derwak ngeunah nu asak mah sagala cente ngeunah sagala kingkit ngeunah sagala kitu katokak ngeunah sagala rupa kudu eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur masyaallah segede jempol teh di pasianan di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah ngadahar sao atah ge ngeunah sao atah ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah ya Allah sao atah di dah nu mantak baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantep jasa lantaran sagala araratah araraya ngeunah kuari mah kuari loba dahareun teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu harita geus pokona duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada geude mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngeja heula aju nu garde geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh ngakol bedug hiburanana sakitu dagdidug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere kabelah dina terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ieu mah keur carita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ieu kege kaharti kakabehan ge kege kaharti kakabehan. Waalaikumsalam. Duh, Kiai, doakeun kula. Mana? Kula dek dagang Kiai, aduh boga modal supaya maju bae. Namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceun. Ngeunaheun nya geus pokona mah kula mah ibadah bae. Geus doakeun padahal teh doakeun Kiai wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan. Yo cek ya itu sing bener itu si dagang kayak seminggu datang deh kalau minggu datang deh wah gede hiji Waalaikumsalam loh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabanting puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat kan dah mantap jasa eta ngomong hayang bisa ngazakat berarti hayang sugih kan hayang bisa ngazakat cenah kuali teu bisa ngazakat lain hayang sugih teh ingkur mah hayang bisa ngazakat hayang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinter amat eta berarti hayang sugih ya doakeun lah kieu kudu maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali. Ligo begal ge kiai hampura teu bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah. Ku ada sibuk ku masalah sih. Ieu mah doana bae geus kiai set. Balik deui nya ka Jakarta atau ka anu. Gede 1 tahun teh datang.
Assalamualaikum. Aduh, Kiai, kula kan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu. Kunana mau sibuk cenah masyaallah. Geus doana bae Kiai mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah. Segala gak dalil segala tuh. Dalil-dalilnya na tuh gak masalah. Beli mobil pleng. Geus teu ka Kiai. Asal teu ka Kiai bae berarti salat ge wallahu a'lam. Salat ya wallahu alam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sekaligus ulah henteu keur ngalamun mah salat ngana ge henteu deui sugih dibere amruk meunang 5 tahun sugih nya atau 10 tahun berak ya dunia atuh ngaranna plak datang deui Kiai mage Waalaikum Waalaikumsalam lu Kiai benaon jadi aduh orang kos kieu nya Kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha ku kieu sagede dongeng-dongeng kunaon emang ambruk Kiai dagang bara tahun 10 tahun kula teu ka dieu sakali da ka dieu kula ambruk aing pake kokoset bae tuh Gus ya teu meunang teh Kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang segala kokoset segala naon tah ieu keur carita bae jelema susah datang ka Kiai berarti kan carita Kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah senang po ka Kiai kajian ieu mah keur carita ka Kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan jauh keur susah mah jelema deukeut ka Allah keur senang mah jauh ka Allah nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deukeut ka Allah hebat jasa carang jelema deukeut ka Allah teh mun geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utek bae eta bisa kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum mushola Almasum masum Bandung loba kuari aya pondok pesantren Almasum aya yayasan Almasum loba bang boga Almasum Bandung eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut kees tadi mah Mitoha doana Kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha berenang tuh ngadoakeun maju ambruk deui tas maju teh teu ka imah Mitoha teu ka imah Mitoha ambruk ka imah Mitoha deui masuk ngedeng deui di imah THS deui biasa doakeun majuna teu kira-kira pohar aja sa miliuder Bandung geus lah nggak datang ke apa itu kapan nggak sekali masalah ieu keur carita masalah itu masalah atunya na gitu bermasalah ieu mah keur carita kos kitulah dunia poho dunia maka Allah tah ka Allah tah datang ke apa teh teu kapanggih teh jeung mitoha tah lantaran jana teh urusan dunia masyaallah karim aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang susah deui datang deui dia datang senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana ta eta dunia mah kos kitu anu mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra tepati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana anu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana
beak anak ngajauhan geus eta tah ieu dibere susah ku Allah maksudna naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u urang we kos kitu kesusah deket ka kiai darah ka kiai darah barang susah barang sugih henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat jarang 1000 hiji kan teu asal naik bae mulai geus kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang eker kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tuh geus teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh nah eta teh kos karari itu tah engke poho ninggalkeun setik kan itu urang bae ku ari lah moal ke salat sunah lah mimiti teh salat sunah terus kabelah dia na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya sagesta dakwah teu percaya disiksa ku Allah dibere kesulitan carana teu hujan-hujan lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai sigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi ku ari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok teguran ti Gusti Allah dibere susah susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalangkrut nunggus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya ge encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa nah kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana aing gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye mangga urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas
Nah ikir dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang. Santri suka mikiran pabrik ente, santri mikiran tani atuh ente, santri mikiran perekonomian ente nyaho teu nyaho ka ekonomi ka politik teu nyaho santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menaik nyaho wali santri ya tuh tenang wae ngitung bae we cenah geus payah balik-balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal makolot-makoleng duh anak aing geus datang deui we bah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot teh aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul lobong ada teh kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik deh politik gini nyaritakeun ekonomi deh duit aing ngambala ya taloba cenah geus cenah mah geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deh bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae geus sugan atuh jadi kitu motivasi jan teu atuh mani nyana salat berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim bak dak masak beres bari botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyaho naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta masyaallah tapi juga boga pikiran atuh henteu ja bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cak bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaan sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge geus senangeun ya eta teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aju tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa cek budak merena yuk set 5.000 ceknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong angel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget bae kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah tek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae wari geus marah raot kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah suari sok dihadiahan bae lah darati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah
Atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu merah nu menta aya. Nah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak. Atuh emangna hirup dek di dunia doang. Beuke geus di akhirat. Blak. Masya Allah, begitu seorang santri, ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus, sorga. Hei, cak pengusaha. Malaikat, ulah kali ke sorga kan? Emang gue naon gitu? Ulah kagak. Emang naon hubunganan? Ayah hubungan gede jeung kula. Ulah kagak ke sorga kan? Ji naon heula? Ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha? Tanyakan. Tad, emang boga kitab nang malikeun sa? Oh aya nang malikeun Pak Anu. Bener? Tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya. Oh. Bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor. Jadi kumaha tuh? Usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran esa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh teu bisa kitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na. Emang nyana boga amal naon? Amalna mah teu pati bagus dan meulikeun kitab. Eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana. Aduh, cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun ka. Je, lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu. Ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon. Ulah ka di nerakakeun. Cak Kangjeng Nabi pan gitu. Coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai. Tanya pernah ngaji? Henteu. Pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun. Pernah bareng jeung kiai teh? Henteu. Waun teh jeung kiai bejakeun. Waun teh jeung kiai henteu. Ieu mah budak pamosrongan ieu mah. Gaji tilok waun teu bareng henteu pan puara tah mah. Coba pernah henteu ka imah kiai bae. Tanya siapa pernah ka imah kiai? Henteu. Masyaallah. Ieu henteu henteu. Cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai? Barang ditanya si pernah teu liwat emang ge mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu ta eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi. Ditanya heula coba pernah ngaji henteu? Henteu. Pernah waun henteu? Henteu. Pernah bareng teh jeung kiai? Henteu. Pernah ka imah kiai henteu silaturahmi? Henteu. Boh, pohara jasa ieu mah. Sama sakali cenah mah ieu. Liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam. Tuh, mau imah ngabiayaan kan pohara jasa. Masya Allah. Nah, ialah tepati-pati kaulah ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsa jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaulah nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nangis aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nage gering ana nu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen panyakitan melalui USG panyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana geus teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba
Iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu tuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesoknya nanti Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa geri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae Jujurnya nanti baru imah tidak selesai imah mau selesai dicokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan kudu mayar imah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa nu kitu bohong nu karare itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Summa badalna makan sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kesimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi 2 jadi 3 mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi 2 jadi 3 ku makmurna masyaallah kohar anak baradakan jadi loba hatta afau tatadidangan boga anak hiji 2 kuali mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ieu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamaki kikituan tekon masa abaan adra wasara bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur ti baheula ge kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atuh ti baheula ge derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam dicaritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam
ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu. Jadi kan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah. Urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah. Nya nama lain kejadian alam. Lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba, dedengean loba. Tapi ka urang lolobana dah kejadian alam. Eleh mukmin udah teger di televisi ngomong. Ini adalah merupakan peringatan dari Allah. Sisa titik. Geus kuduna kitu. Ieu lain kejadian alam. Nyaritakeun kejadian alam malulu. Teu harayang ieu mah ngadengen age. Eueun tegas ya kitu ka Allah. Hati-hati kita kembali kepada Allah. Kuduna mah di TV kitu, hai para kafir-kafir. Iman kepada Allah. Coba nya di sel geus lah pokona. Nih kan guru ieu mah kejadian alam deui, Da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wa sarra. Urusan kos kieu mah tuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih. Aya panas, aya tiis, aya masyarakat aya menan gitu ngaranna, aya keur paila, aya keur subur. Atuh baheula ge karari itu, ke Gusti Allah dibere angin, teu Gusti Allah, engke ge aya angin, ke gempa. Emang ieu mah wahadi ada tu dahri, walaysat biuqubatin minallah. Lain siksa Allah, ieu mah kejadian alam. Tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna. Nu mantak caknya geus pakunu ada mah antum ada geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam. Maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah, teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah, ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalatkeun. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh. Tapi tetep teu iman ka Gusti Allah. Awas cak Allah. Namun ku aing kuari peringati melalui panas. Ku aing diperingati teu aya hujan. Sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah. Lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia. Tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia. Lamun ku aing teu didatangkeun baghtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bi ni'matika wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting tama kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya li ashabil wajibati alayya jamu muslimin Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang keneh bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing hade
encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetap sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu mah sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang lamun carita zahir mah babari mata urang didelekeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho kadeuleu kadenge aing nyaho jasa kadeuleu sia kiceup teh aing nyaho ka kiceup sia nu dideuleu ku sia teh makhluk aing mata nangieun aing nu dideuleu ku sia nangieun aing deuleu sia nangieun aing atuh mana nu urangan luhur tah mulai tah rada luhuran di kamari nu kamari ge poho aing jauh kana denge sia siang ngadenge naon bae aing nyaho sebab ceuli sia teh nu aing nangieun aing ku aing didengekeunana nu kadengena suara-suara makhluk aing ayuh gerage suara manuk nang aing suarana ge meunang aing nyuarakeun suara kori nage nangieun aing suarana nangieun aing suara-suara naon bae eta teh suara makhluk nangieun aing ceuli sia bisa ngadenge nangieun aing ceuli siana ge nangieun aing aju mana nu sia daeuh gerage mana nu sia ambe sia kanyahoan ku aing nyaho kada ambe sia ngeunah jeung teu ngeunahna seungit jeung teu seungitna nu ku sia diambe aing nyaho resep jeung teu resepna nu ku sia ka ambe aing nyaho sebab irung teh nangieun aing bisa ngambe teh ku aing nu diambeuna ge makhluk aing mana nu sia sok gerak kabeh nah maful ma'ah teh allazi tuf'alul asya'u kulluha sakabeh perkara eta teh ma'ahu bareng jeung allazi teh Allah allati tuf'alul asya'u nu dipigawe seluruh perkara beusi aya nu nyesa sumulkeun ihatohkeun kulluha sakabehna eueuh nu nyesa hiji acan ternyata horeng ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah bahkan wa bihudurihi kalawan hadirna Allah wa huwa allazi ta Allah alqaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngatur kana seluruh awak-awakan dengan naon nu kunyana diusaha. Urang nyaho teh urusan tauhid tapi karasa ka jero jajantung mah hese. Mantara kuari dikonsentrasikeun. Awak urang tatadina eueuh roh heula dijieun. Sesuai jeung waktu nu ku Gusti Allah ditimbulkeun ka dunya. Roh diasupkeun mulailah wujud urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah. Ku
kuari gurak-gerak na urang salila urang aya di alam mulki alam nasut urang gerak na ngagerakeun Allah urang cicing na ngicikeun Allah dengan kata panjangna Allah te al-muharriku wal musakkit nu ngagerakeun jeung nu nyicingkeun dengan kata simpelna al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat nu ngurusan kana sakabeh awak bima kasabat kana naon nu diusahakeun ku awak nu dikasab ku awak kicep urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah dege urang kasab urang ngaranna eta teh aya Allah anu ngurus ambe urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan lengkah urang eta teh kasab urang ngaranna eta teh aya Allahan diuk urang kasab urang ngaranna eta aya Allahan teu kaluar kabeh horenganan maahu bareng jeung Gusti Allah dirinci ku urang ari urang nu mantak bisa diuk teh make naon make tanaga ai tanaga nu saha nu Allah ai urang lempang make naon make tanaga jeung kakuatan ai tanaga jeung kakuatan nu saha nu Allah urang bisa maca Quran ai eta maca Quran make naon make biwir ari eta anu maca ngamacakeunana bisa maca makharijul huruf na make naon make pikiran ai pikiran teh nu saha nu Allah ai akal nu saha nu Allah urang osok ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin berarti urang teh nyaho sadar bahwa eta teh kapan nu Allah kabeh ge nu Allah kabeh ai nu urangna nu mana eueuh nah ketika aya nu diaku ku urang ieu teh mata aing sing hade ieu teh ceuli aing etalah hijab antara urang jeung Allah ketika urang ditanya make tauhid ai eta mata nu saha nu Allah kiceupna nang ngagerakeun sa nang ngagerakeun Allah peureumna nang sa nang ngagerakeun Allah disehatkeun ku Allah digeringkeun ku Allah isuk pageto mungkin bae anu dibutakeun nang Allah anu dicagerkeun deui ku saha ku Allah berarti mutlak nu Allah kuari teh urang diaku ieu mata aing beuh kuari jadi kos kieu ngaku eta mata aing hijab di dinyalah antara jauhna urang jeung Gusti Allah waduh kiai ai kitu berarti teu meunang diaku teu meunang kumamun orang kuari ngomong kieu bae ieu mata Allah gering meunang tante tuh kumaha sia bae tah mah heulanan hese tah neuk gaji hakikat teh hese sebab urang mah di syariat ge can anggeus eta mah percis ongkos santri jeung kiai nu kukula didongengkeun ti heula teh aya kiai kadatangan tamu aju neangan jang nyuguhan ka sisi kagigir aya kotok jago di pecit gitu kan disuguhkeun santri nang sapoe dua poe ieu neangan kotok eueuh aya nu bebeja dipencit cenah ku kiai oh ku kiai dipencit aju bebeja ka kiai pencit kotok abdullah tupan sia geus diurukan ku aing kotok teh eta teh teu meunang dia ku janu Allah jadi aing memencit teh mencit atuh boga Allah bae geus ulah kumaha nya kabeh nu Allah sing yakin ka muridna kos kitu sing yakin eta teh nu Allah teu meunang di aku benar menang dua poe mbeki ai dipencit mbeki ai dipencit wow pesta jada jeung santri wow nyate segala rupa kiai leugit embe manggening be Garut. Waduh, mbe Wanaraja. Geus tulak cangkeng kiai saha, ieu nu maling mbe aing saha, anu laporan. Saha santri. Wah, panggil santri. Siap mencit mbe mama. Ulah sok di aku mama, eta teh nu Allah. Kula teh apan ilmu teh ti mama, kabeh ge cenah nu Allah.
Lah pokoknya mah tadi aku kukulang ke pencit bae kayak ngaing matun Allah ge ulah gede-gede teuing we. Sadar kiai aing salah ngadidik ka murid. Teh teu beunang salah ngadidik, hakikat teu beunang dibawa ka syariat. Waya syariat bae tungtungna pada takos gitu acak-acakan. Ai keur nyareat ulah sok dibawa ka hakikat, atuh murid mah santri can datang ka hakikat, ai kiai geus hahakikatan. Atuh sakitu ge deres gan embe henteu anapa dipencit. Jeuh, teh eta waya syariat didik syariat bae ulah sok totorekatan. Kela mun geus naek ka torekat nya ge sadar aing teh keur aya dina naon kitu ngaran dina kolom torekat. Aing teh keur aya di koridor torekat. Jadi lamun keur syariat di bahasaan torekat atuh mah asup ka jeung kumaha ge. Ketika nyana geus suluk di torekat kuari ngabahasakeun hakikat atuh memang eukeurna pas kumaha budak SD kuari dibere pelajaran SD pas. Kuari naik, kuari SMP dibere pelajaran SMP pas. Kuari naik SMA dibere pelajaran SMA atuh pas. Kuari mah budak SD di pagahan I love you. Waduh, udah SD atuh balik sekolah geus jarah bahasa Inggris. Good morning say. Yey. Budak SD geus nyaur good afternoon say. Waduh. Kabletun I love you pan budak SD teu pantes disebut I love you. Ya Allah, ya Rabbi eta lawan teh akur teh kos kitu teh eta. SD mah SD bae ini Budi. Ini Kakak Budi. Ini Bapak Budi. Ini Bapak Kolot Budi. Nah, itu pas lagi gak ada yang kira hayang seri ongko. Jakeur aing mah baheula keur SD nya teu kitu. Atuh geus bae di bogahan itu naon ngaranna nulis 1 2 3 4 datang ke 10 11 12 beres. Kali-kali ada hiji kali hiji 2 kali 2 terus hiji kali hiji terus kali-kali ada hiji 2 terus. Jadi kayak kurang dihafalkeun. Terus bukuna ge bisa diturunkeun buku kelas 2 ke kelas 1, buku kelas 3 ke kelas 2. Kuari mah teu bisa. Kuari mah jadi campur bisnisnya terlalu tinggi. Geus pohara jasa. Geus dek dididik pinter kumaha tuh. Dia pinter ge imah kuari mah pinter-minteran. Nah kembali deui ku urang kuari ulah salah ngadidik waktu urang syariat bae. Naik di golongan thariqah bae. Naik ke hakikat bae. Nu mantak urang ngaji kuari kan kelasna kelas hakikat. Jadi lamun keur ngaji kelas hakikat didengekeun ku jelema anu memang ieu nyana bersyariat cara urang ngan teu sadar bahwa ieu keur pendidikan hakikat. Contona lamun urang dek ibadah ka Gusti Allah kudu boga kayakinan anu penuh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Ulah sok milu-milu urusan Gusti Allah, urusan rizki, urusan Allah. Geus urang lamun milu utar atur urusan rezeki, misalna urang tani, misalna urang dagang, jelema pang goblok-goblokna. Jelema nu deuk ibadah ka Gusti Allah tapi jana ngawarung boloon bin tolol bin goblok bin oplok. Teu percaya ka Gusti Allah. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah tapi jana jadi pemerintahan. Eta mah tolol bin goblok bin oplok bin sabodos ya. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah tani, tolol. Jelema deuk ibadah ka Gusti Allah make jeung aya hurupan harepan toma, bolot. Kunaon emang ibadah ka Gusti Allah ulasan rezeki Allah nu ngatur. Kuari kadenge tah, ku lurah ku camat bae teh mah kiai ekstrim amat. Kadenge kudu ngawarung boga ruko. Kiai ulah diajian teh kos kitu mah bolon teh mah kiai. Ngablon-blon kan ka kiai. Nu tani gitu kene. Kan ceramah ge blon kitu bae. Jelema ayeuna mah deuk ibadah ka Gusti Allah, aju nyaramahan batur puguhnya na ge caramahankeun. Tapi nyaramahan ka batur percis teh kos lilin, ayeuna dibeulem batur kacaangan. Kan goblok eta jelema nu kos kitu teh. Tolol eta jelema kos kitu. Oplok eta jelema. Pancagian itu mah kiai kos kitu makomna ieu keur makom hakikat. Balik deui ka makom syariat atau tenang deui budak.
ibadah ka Allah tepan kudu make tanaga itanaga tepan kudu dahar atuh teh nganjang dahar sia ngawarung atuh kuli-kuli aya hesebe mah maling ge masalah kabablasan teuing sama kabablas tah jadi kabakom sama kom mantak ieu nu diajina teh naon guari tah eta takos kitu tah ieu teh keun lain makom syariat ieu mah keur makom hakikat kelas tah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah watuh heuy mah bangsa kelas Habib Rozak ieu mah boh anu lamun teu boga rokok marah teh ieu mah aduh ieu mah hakikat mikung tah pokos kitu aduh tah jadi sabakom dia urang keur carita makom syariat syariat keur makom tarekat ieu mah keur makom teh makom hakikat lamun urang nyaritakeun makom hakikat luar biasa Kangjeng Nabi Ibrahim be hiji Kangjeng Nabi Ibrahim teh geus diasupkeun kana ketepel dek dialungkeun kana seuneu perintahan Raja Namrud kumaha Kangjeng Nabi Ibrahim hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir eta babacana hasbiyallah wa ni'mal wakil hasbiyallah wa ni'mal wakil nyukupan ka kaula Gusti Allah anu puang bagus-bagus da jadi wawakil bagus ya nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah jol malaikat Jibril Ibrahim maneh teh dek diketepel dek dibalangkeun ka seuneu ala kahajatun ayo cepet boga apa kabutuhan teh dilaporkeun ka Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala butuh ka anjeun mah henteu hiji we ka Gusti Allah adapun ka Gusti Allah teu kudu make anjeun nyingkir maneh Jibril nyingkir ka ditu ulah kadeuketan aing cek balik jadi peralamat awas henteu badak dilaporkeun da kudu dilaporkeun memeh aing dijieun ku Gusti Allah Allah geus cahoon bahwa aing dek dibeulem cenah paeh di jero seuneu di dinya aja lain waduh cek malaikat Jibril kakarak manggih jelema model kos kieu dek ditupan urang mah atuh kuari kakarak dibaringku saeutik bae ge waduh mana hansip minta tuh lu gurawa ka hansip sebab naon makomna urang makom syariat jadi urang makomna makom syariat perlu syariat hansip ka dieu keun hansip kita ada yang ngabengang naon itu ngaping aing tuh ka hansip we butuh komo ka abri malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi Ibrahim geus henteu dipaelu eta ngaranna hakikat tuturkeun ku maneh kos kitu ku sia tah urang makom syariat taju nuturkeun Kangjeng Nabi Ibrahim coba ge misalna bae urang ayeuna teh dibaringkus dah kumaha Allah bae paeh di dinya sia Kangjeng makom syariat urang tingali Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ketika Kangjeng Nabi Musa berangkat di imah Kangjeng Nabi Syuaib di Yordan kemudian manehanana kamadian eta teh melalui Gunung Tursina wah nu geus ka ditu mah kabayang Gunung Tursina teh ya Allah nu encan ka ditu mah paling ngabayangkeun Gunung Santri di luhur aya tukang saong geus sakitu dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pamajikan teh mangkaning pamajikan teh eukeureuneun kemudian tengah peuting poek mongkleng buta rata eueuh bintang eueuh nanaon sinar bulan teu aya poek teu nyaho jalan Kangjeng Nabi Musa teh ieu deuk ngalanjutkeun perjalanan teu nyaho jalan mesti ka mana ieu teh jalan teh ku urang bisa dibayangkeun nu geus ka ditu mah bisa ngabayangkeun wah riweuh teh jalan teh nyai katingali ku Kangjeng Nabi Musa cahaya di Gunung Tursina ketika eta nyambung jeung Kangjeng Nabi Musa kumaha nyambungna kebutuhan Kangjeng Nabi Musa hiji Allah kuari aya tanda ti Gusti Allah sinar nu sinar eta teh teu bisa kadeuleu ku sasaha lain ku mata kadeleuna ku golbi ku sirri ku maknawi atuh sanajan babarengan jeung pamajikan teu heuleu babarengan misalnya jeung Hajung Habib Rozak atuh beuki poek kual kadala iya mah kadala aku Kangjeng Nabi Musa unggul sinar teh luar biasa kumaha drastis spontanitas Kangjeng Nabi Musa saat eta hiji nu dibutuhkeun Allah pamajikan nu sakitu dipake ka cintana ditinggalkeun aya harta nu dibawa buntelan ditinggalkeun henteu butuh kana naon kumaha eta cek Kangjeng Nabi Musa inni anastu nar
ya ahli kusu cicing maneh di dieu ini anastunnal kaulah leuleut cahaya pamajikan geus teu bisa ngomong ku kumaha pan ieu abdi di babawa teu bisa teka deuleu pamajikan teka deuleu buntelan teka deuleu segala rupa geus teu ngurusan naon golbu teh ngan ka Gusti Allah we hungkul narabas lempang ka mana nuju cahaya andai kata di dinya teh aya batut moal karasa batu kaliek andai kata di dinya teh aya oray moal karasa oray diliek andai kata di dinya teh aya jurang moal karasa lantaran ieu nyambung hakikat gelbu Kanjeng Nabi Musa jeung cahaya nu aya di Gunung Tursina hiber Kanjeng Nabi Musa ulah dibayangkeun lempang cara urang kotrek dikira datang beuh komo ka Gunung Santri bisa turun deui urang dekat sumur 7 bareng yang Haji Pudoli moal datang sebab naon kakak datang ke pertengahan di SMS acara direngkas betung terjadi naon eta berat ka acara berat ka dunia berat ka mangsa makhluk moal datang ka Gusti Allah urang kuari tuturkeun Kangjeng Nabi Musa ketika urang ka Gusti Allah ulah aya nu peka berat tah nu mantak ieu deuk guru hakikat hese teh melalui tarekat ninggalkeun etana andai kata keur ngawarung eureun sia ngawarungna andai kata manehanna keur tani eureun sia tanina andai kata manehna keur di organisasi kaluar sia ti organisasina andai katanya keur babarengan di satu kelompok kaluar sia di kelompok eta maneh teh keur magahan ngaji di yayasan belum yayasanana sia teh keur jeung santri teh ngawurukan atuh lamun berat ka santri berarti teh leuwih berat ka santri mah ninggalkeun Allah tinggalkeun santri pan berat eta kos kitu nu matak guru nama aya bae saha jelemana kuari nu endek belajar norekat saha jelemana cenah aya di itu nu norekat saha kiai mana kiai anu syaratna kumaha norekat lamun geus anggeus cenah kudu mayo sapi cabok sama kiai kos itu manya torekat urusan jeung sapi manya torekat urusan jeung cenah make mahar 100 gram mending diabing teh guru torekat kos kitu mah bebeskeun habek ka sumur 7 hubunganana torekat mah justru endek nyingkar-nyingkarkeun nu kos kitu Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikan jeung buntelan ketika deka Allah ditinggalkeun kabeh teu berat saeutik acak-acang sak hiber ka ditu urang lamun deuk hiber ka Gusti Allah kuari tinggalkeun besi Habib Rozak boka motor mio tinggalkeun bikeun ka Pudoli bikeun wow cak Habib Rozak daripada tinggalkeun mending nambahan tuh mah ese eta kos kitu tuh urang mah berat ku eta nah ieu teh lamun urang geus datang ka innallaha ma'ana wa huwa ma'akum ijid kabeh ka dunya urang teh maca sholawat nu kadeuleu Allah maca zikir nu kadeuleu Allah urang salat nu kadeuleu Allah silaturahim nu kadeuleu Allah urang ngariung nu kadeuleu Allah urang ngaji nu kadeuleu Allah sedengkeun Allah pan ka urang teh nitahulah resep dunia hiji bae urang tinggalkeun makhluk cet nyeplos urang ka Khaliq. Nah eta kos kitu teh loba nu bisa lantaran Kangjeng Nabi nurunkeun ilmu ka sahabat ti sahabat terutama Abu Bakar Siddiq jeung Sidina Ali kemudian terus ka Sidina Husain terus ka belah dieuna ka Ja'far Shadiq terus ka dieuna ka Hasan Basri terus ka belah dieuna ka para wali-wali sanga bisaeun nya mah molonyon tina dunya set teu berat teu nanaon. Anu mantak lamun urang kuari endek ka Allah kuari merenung setik awak coba atuh jasia teh horenganan bareng jeung Allah mun hayang di alam ku Allah ulah resep dunia jasia teh gerak sia gerak Allah cicing sia cicing Allah kicep sia kicep Allah denge sia denge Allah Allah teh babarengan horenganan jeung sia ke encan dicaritakeun bareng teh naonna kitu bae heula kayak gitu mah cenah babarengan jeung Allah aing teh Allah teh eta pelbeloon deui bae pan eta kaji hakikat hese ge keheulanan kitu bae heulan bisa jadi marikung ya murid dia ku hese lah badak bari hiburan bae mah
bari hiburan lain-lain lain bantrak-bantrak kumaha gitu kan supaya kaharti tah kade atuh aya Allahan sedengkeun Allah teh nitapan Allah mah maha sagala-galana bener ku Allah dihayukeun salah ku Allah dihayukeun ya Allah mah pangeran lamun bener bae mah atuh Allah teh lain pangeran lamun salah bae Allah lain pangahayukeun boro-borona naon kafir bae ge ku Allah di rizkian bae di sehatan bae kumaha kahayang urang ye kusi Allah teh pangeran na awak sia teh horeng didelekeun didengekeun ku Gusti Allah jeung dikanyahokeun nah bejana cek Kangjeng Nabi lamun hayang ka Gusti Allah deukeut tinggalkeunlah bebendu Allah di antarana dunya nah kuari aing deuk nanya ka sia awak urang sorangan tah tengah peuting nu dipake ka resep kusian naon coba cincin kuari keur usim cincin ye cincin sia resep nah nu dipake ka resep kusia teh cincin tu kusia kan diteudeun berarti kan nu mantak diteudeun ge sia resep eta lah hijab antara sia jeung Allah coba kuari bikeun ka babaturan sia ke di mana hayang cokot deui aduh teu cikot kitu mah ngaranna nitip tamat bikeunan ku sia cincin sia ayo lamun sia bener cinta ka Gusti Allah ulah kahalangan ku cincin naon hartina cincin Gusti Allah mah maha sagala-galana engke di akhirat sia di sorga loh cincin nang di mingguan mah lah sapira nang di mingguan teu puguh ngaranna virus lain teh ngaranna teh kucubung lain sia mangan resep nyai-nyayanana doang ditipu sia ku nyai-nyayan anu leulempangan di jerona poho ka Allah tuh digulak sia teh kapan katipu ku nu leulempangan di jero cincin kau bolon sia bikin ka batur berani henteu urang mikeun cincin tah aing mah ka Allah teu butuh cincin malah menta pan lainnya etikan cincin menta cincin siapa ngajauhan ka Gusti Allah eta cincin naon deui nu sia dipake ka resep eta teh hijab salian Allah mun sia resep ka salian Allah berarti eta teh hijab antara sia jeung Gusti Allah sakitu bae masih ngaji ka Irak ka Baghdad ka Iran masih ka Turki ka Yaman masih ngaji ka Maroko masih ngaji ka Yordan masih ngaji ka mamana ge guru tarekat mah jak kitu-kitu keneh di Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin moal jauh kajian teh ngaran tarekat beda-beda misalnya tarekat Tijaniyah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tarekat Utsmaniyah Ghazaliyah intina mah ngabersihkeun kahayang nafsu jeung hawa menuju Gusti Allah sok dakur bae kuari naon nu dipake ka resep Gusti nu dipake ka resep motor bikin jual bae nya meuli nu anyar ieu keur carita ente osok ngomong mana sih guru tarekat mana aing hayang jasa norekat ulah nanyakeun guru lah siana siap henteu ketika guru tarekat mere aturan kos kitu endek teh moal ja guru tarekat sepanjang masa aya bae je law anal mukmin ala kullati jabalin andai kata seorang mukmin di luhur gunung di puncak gunung laqayyadallahu lahu aliman yuallimu niscaya Allah bakal nurunkeun guruna nu bakal ngawurukan kanyana sesuai jeung kahayangna guru amil diayakeun guru alfiah diayakeun guru mantek diayakeun guru tafsir diayakeun ente neuk norekat guruna pasti aya kajeun kuku mage endek henteu endek siap henteu secara tadi muncak guru teh maneh naon pagawean ngawarung eureun ngawarungna lah kiai ulah sok aju kitu ceukna tuh kan sia endek henteu lamun endek atuh guruna aya coba ki muslim benda kerep cicing bae di luhur gunung Cermai setahun 2 tahun torojol we kan susah dipidayatullah norojol sorangan mere ilmu lantaran nyaan endekna ai urang endek mah ge aya guruna masyaallah teh nyaho ungkuk ini mah Habib Rojak ini guru tarekat ceukna iya mana mobil yang ada gini nama saya katanya udah di situ jangan cinta dunia biar Habib aja pan belum sama Habib ji ulah sambarangan aya bae guru tarekat wah pokoknya kajian urang boro-boro cicing di nurame cicing di luhur gunung endek datang pasti dia guru tarekat banyak nama hihiberan atuh
emangnya cara orang udah dipapagen make mobil asal mobil nu jorek embungeun emang gitu je kaji podoli coba undang ka Serang papagen make losbak daekeun moal moal mandak moal bogaeun maksudna yuh sia masuk aju kitu bae tuh ai guru torekat batu dari gitu emang ku bagus geura tiheula bae ka ditu engke ge datang ka ditu atuh nya mah teh kudu dipapageun naik naon kumaha nyana teh urusan nyana lantaran iya dunia di mata ahli torikoh ahli hakikat tugas jadi letih sebab geus dibere ilmu toy ka Mekah salengkah ya tuh komo di dia ke Banten ya teman setengah lengkah tawa tuh setengah napas geus datang ke Banten nah ieu endek apa henteu endek cenah kiai sia boro-boro endek norekat ngaji mingguan gitu menang ngabesan asa ngabesan bae pere tuh kan boro-boro endek norekat betapa muliana santri ente teu nyaho kana kemuliaan santri heulanan di mana coba kemuliaan santri hebatna lamun ente neuleuh make mata ieu doang sapira santri lah tama kos bebek tama kos kitu mah sapira santri tapi deuleuh make mata ieu percis kos wali perjalanan wali di santri emang kumaha nyana di imah berangkat ke pondok pesantren ninggalkeun kampung halaman ninggalkeun bapa jeung emak ninggalkeun dulur ninggalkeun rekan ninggalkeun berbagai karesep aya di lembur sasalaman abdi malah dek pesantren wecet cicing di pondok pesantren melesat dana ti imah ninggalkeun indung bapa kampung halaman tempat kelahiran babaturan rekan ndetolan jeung berbagai kegiatan nu nyana resep tapi nyana deuk ka Allah cet cicing di pondok pesantren tanya naon nu kumaneh kuari dituju apakah ijazah boro-boronya na kiai na gitu bukan ijazah naon atuh Allah awalan dek jadi wali nyantri heula ngementek teu bisa dek jadi wali kudu cicing di universitas moal bisa sakola segala moal bisa jauh sebab naon deuleu Kangjeng Nabi Musa alaihis salam ketika ningali golbuna naro cahaya Gusti Allah pamajikan babawaan harta banda dan lain sebagainya geus teu diinget-inget plak teu inget danau hiji be Allah Masya Allah pohara jasa panata tetakan Kangjeng Nabi Musa lewat sisi Gunung Tursina didinya kan jeung pamajikanana saat teu nyaho jalan kaler kidul mana tengah peuting anu luar biasa dahaga lantaran keur hamil di dieu kan teu nyaho di mana aya cai gersang anu luar biasa aya wahyu ti Gusti Allah cek wahyu seakan-akan aya perintah ketikeun suku kaluhur batu diketikeun tek muncar cai mantap kami kadinya kamari waduh geus nginum cai eta haji podolinya mandi nya nginum di dinya eta kan urang lamun ngadengar riwayat kitu eta awal perjalanan eta kan wah urangnya hoti Kangjeng Nabi Suhaib datang kadinya nu mantak neangan sejarahna isi cai naon horeng cai eta saat jeung pamajikanana memeh ini anastu naro geus aya di lembah eta di belah ditu geus kadeuleu Gunung Tursina ngan jauh kene diketik cai na hiji tamah lain cai anu diketrok teh lain eta mah cai ngetik suku Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tek keluar lantaran dahaga nu luar biasa lempang ti ditu di bumi Kangjeng Nabi Suhaib kadinya didinya nginum cai na kuari kajeun ku herang na luar biasa jengeunah luar biasa kami didinya marandi aju ngala wudu ai mandi jeung wuduna mangansak itu popotoanana nu kebal Haji Pendi mah komo datang ka leungit eta HP leungit pohara jasa Masya Allah nah iyalah ngan gitu karena sumber cai meunang ngetik suku Kangjeng Nabi sampean Kangjeng Nabi Musa alaihis sama masih kene menyatu ta jeung pamajikan masih kene deudeuhnya dibabawa ku Kangjeng Nabi Musa berangkat terus ka arah Yordan ka arah eta naon ngaran Palestina tidinya aya ini anas tunaro kakarak eta teh keur meujeunak karab
keur mejena baik keur mejehna tepuguh ka mana mistina ieu teh jeung jalan ka mana aya dina riweuh aya dina sempit aya dina keur kesulitan. Nah saat etalah Allah mere keyakinan ka Kangjeng Nabi Musa nu mantak tara aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bed, tara aya jelema diangkat jadi solihin di luhur spring bed, tetep bae kudu masyarakat heula. Contoh Kangjeng Nabi Ibrahim, contoh Kangjeng Nabi Musa, katingali cahaya keyakinanana saat baik wal karab. Kangjeng Nabi Ibrahim katingali luhurna keyakinan ketika dek dibalangkeun. Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kadeuleu keyakinanana deukeut jeung Gusti Allah ketika keur aya dina karab wal baik. Tidinya kakarak timbul keyakinan. Atuh nu mantak lamun kiai asup ka Golkar moal jadi solihin-solihin acan. Ganti bae ngaranna Haji Solihin. Kudu puasa. Kudu keur masakot, hayang nempo keyakinan seseorang. Kudu keur dicarekan ku pamajikan, mantak lamun boga pamajikan tilok daek nyarekan tambah carekan atuh aing. Carekan aing ieu. Lantaran happy bae mah jeung pamajikan kan teu nyaho urang sabarna. Teu nyaho sabarna. Pamajikan hayang anu dicokoteun hayang anu dicokoteun hayang diusapan malah tilok anggeus pan ngusapan ge. Kaburu nyaho-nyahonyana nyaho ieu nu hayang. Ah eta kan moal beres sama kos itu mah. Tapi ketika pamajikan nyarekan anu urang tadarru ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi hidup aja sebatang kara. Pamajikan anu sakitu diparende diberean bae ge horeng galak lah ku abdi lah geus sabodog deuk dikagusikeun bae tah mulai cek Gusti Allah. Hadza wali. Iyalah wali aing. Sia mah asal geus dicarekan bae ka aing kan. Jieu teh kos kitu. Nah, mantak ke cak abah teh mah. Assalamualaikum salam jasi ya. Aya naon ieu kula laporan ieu ka abah, aya naon. Majikan kula ieu galak jasa bagus. Jadi pan bagus. Pokona moga pamajikan galak eta geus resep maju. Cak abah teh kos kitu. Ji kiai buku di bebeja ge maksudna ganti ulah. Hook pamajikan galak teh ieu teh ngamajukeun. Maju coba sia kajen kumaha ge. Sebab sia lamun hayang dunia pamajikan cicing bae pan sia engke hees bae. Ai kitu mah pamajikan galak. Pugu teu boga beas, hees bae, ngejodog bae. Atuh kan itu. Mancari, nya jadi salah kitu mancari pan sia gara-gara pamajikan galak pan mencari bener henteu? Oh sih, ngan kitu ge mencari ge kapaksa. Itu kena ibadah. Urang lamun pamajikan happy bae kan dikekepan bae kurang, tapi lamun nya ngejebris, tual-tual bae. Enggak saing mending ka Allah bae tahajud urang. Allah, malaikat ge nyahuan. No, berarti sia mah tahajud teh kudu dicarekan pamajikan. Seperti kos kitu secara zahir mah, tapi aya rahasia Allah. Tak eueuh jelema anu jadi wali keur resep ka pamajikan, resep ka anak, resep ka dunya, resep ka macam-macam moal aya. Nah ieu keur carita narjamahkeun innallaha mana datang ka kumaha pandangan hate urang babarengan urang jeung Gusti Allah. Lamun masih kahalangan ku babarengan jeung cincin, babarengan jeung pakaian, babarengan jeung mio. Allah kahalangan ku eta, masih keneh panjang keneh. Wallahu a'lam bissawab.